Aduh bosan di dia tahan wae bukan aya nu meuli. Tahan wae ah. Bukan aya nu meuli sabar liwat ah. Bukan aya. Ayeuna. Bosan di tahan wae ayeuna ah. Tahan. Mana kumaha? Kapung sok ngarasa jenuh can anu datang deui ieu. Ieu teh tuyul teh tinggal 2 deui ieu teh. Heeh. Sakapeung sok ngarasa tunu sok yang sare lamun sare bisa datang tamu deui. Tinggal 2 deui ieu teh hideung jeung bodas anu teuing tah teuing nu mana nu dikeluarkeun ku mangke tergantung duitna. Bingung sakapeung mah. Isi cantik pas tidak ekeun bae keur di Cisewu ayeuna teh. Udah geus dibere ngaran tuyul teh. Anu gede si Japra, anu leutik si Bocil. Teuing teh teuing nu mana ye nu anu gacang-gacang payu ieu. Kumaha tergantung manehanana we. Geura alurin ayeuna mah. Dina liar karunya, adi kerem we karunya. Sukuna titingkuheun, matak rin ka aing komo teh si Japra mah. Ya mending kitu rada jaramah si Japra mah. Beda jeung si Bocil, sugane atuh ayeuna aya tamu geus teu kuat dia teh. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Aduh, aing geus kolot jadi dukun atuh. Aing teh jadi dukun nek jadi naon atuh aing mah. Jadi PNS dan geus loba deui. Si Mama tongkorek ka dieu sananya. Pokona kang ngajak ngabuburit cenah urang tadi nungguan di dieu lila. Ditelepon ieu tara aktif si Mamatna. Teu panas jeung naon deui nungguan si Mamat teh. Bari ngawacara ngabuburit cenah ieu teh. Tadi nungguan can ka dieu wae. Telepon kotana bae keun bae nungguan di dieu sugane ya ka dieu ngaliwat bari nungguan ngabuburit. Aing panas euy. Ngan si Anton kabelah ditu ting eueuh bae bari ngabuburit rek nengan si Anton bae panas ge sugan we tere ka sore kitu ini kah sugan aya si Anton sugan aya si Anton pagi jeung si Anton dia sok si Anton sok ngajedogna sok di dieu sok ka mana kaprah mana karep si Anton sugan panggih ayeuna si Anton Ton keur naon Ton. Wah, tayangan tadi atuh. Kieu aja manungan heuh nungan di dinya. Telepon teh aktif dah. Oh, kada ngajak ieu sang ngabuburit mah mah nungan di dieu lila. Boga HP teh kuotaan atuh. Oh, kotaan. Naik urang ka ditu teh. Kitu ka mana? Urang ka ditu teh. Kitu tunggal di desa geudeung atuh. Sia. Oh, paingan Allah atuh Ton. Kurang teangan tadi teh. Oh, kan bae tunggalna bari ngabuburit. Ke jam sabaraha atuh 4:30. Da HP kuotaan meureun nya. Oh, tadi urang di nungan di dinya. Nek nungan hongkol di dieu. Oh, tunggalna di dieu tuh. Sakeureun. Tunggalna di dieu. Sugan aya si Udin nya ngaliwat. Oh, tunggalna di dieu tuh urang ngabuburit tah. Nungan mau useup tah. Mau useup. Teu tinggaleuh. Oh, kan bae atuh lah dieu tinggal lah. Bae panas ge nya. Oh, bari nungguan. Mat. Mana geus batal teh puasa? Encan aya urang mah. Hah? Encan. Encan gitu. Encan urang mah. Oh, halus. Urang bage sapoe. Wah atuh eta mau asup kana surga atuh. Wah, Poe mah surga ada mah naon yang maneh betul sapoe mah atuh. baik lah. Oh, tadi urang teh buka. Kabeh waktuna ieu teh. Ieu tere sakedeung deui dah Oh, tuh. jam 5 ieu teh. Jam 5 tere sakedeung. Kuana kagok di dieu. Oh, Ada ieu. Jam 5 ya. Aya lain soalnya bisa dek ngilu ke peuting. Bisa dek ngilu karaning gitu. Belum wasaki mah aya ieu maneh atuh. Sugane buka atuh. Kieu Baik lah. bae kagok kah nungguan di dieu. Tungguan di dieu. Ai moal ngilu karaning baik. Moal. Jalan lagi pas ekstrim kieu ai mah jeung jauh deui. Sugan we jelema di ditu lek nanyakeun. Ayo daerah naon ieu nya sapertikeun ka. Sepi ieu. Sugan we aya tadi itu jalana bae ieu mah
nyokot piling sugan ka dieu jalana ieu mah aya anu nongkrong geuningan dek nanyakeun kabeneran punten Ya. bade tumaros Oh nya. ari si Abah Liwar paling mana Di mana ton si Abah Liwar teh apal kene didinya? Enggak tak Abah Liwar. Iya ya kamu esan. Oh, si Abah Liwar gitu ka ditu. Di bade dijajab Pak. bade atuh da abdi teu terang ka ditu Ini lah Mang Anton nu terangin. Ayo tuh tan. Ayo atuh. Karunya. Oh karunya terekeun we. Da isi jauh. atuh teu payun Lain di mana abdi ti Lemang tapi Jauh geuning ton. Obat aya pergi naon si Abah Liwar? aya peryogi we abdi teh sekiat Oh, ya aya tuh. Oh, ayo kan dijajab Ayo. abi atuh dari itu. Jajabkeun ya aya dah. Tapi Sudah. terang gitu. Ya, Reka kari sok kadinya. Ya, sok. Rencana Abi kadinya. kadinya yang ke si Abah Liwar. Sukses kadinya mah. Syukur. Alhamdulillah. Sukses kadinya. terus kadenya mah. Ini tabih ya. Tapi Di di Lembang. Oh, mohon. ayeuna daerah naon nya Iya, Cisewu ieu mah. Sewu Sewu ieu mah. wae eta syaratna teh eta si Abah teh Ah, si Abah mah syaratnya mah gampil. Kira di itu dari Wartosan ke si Abah. oh Nyalah ora masih we lah ngamprop lah. Nah, Ieu iya, mah iya, atuh. apa. Ngamprop ke ku abi itu dicarioskeun. Si Abahnya. nya Itu Oh, aya tuh. Ya. Bisi ka bujang ieu, bade adan. Ya dan. Berap deui? Oh bumina teh Ah, oh iya Oke, Ya. nuhun balik dia. balik dia bumina mah. nuhun atuh Iya. terus dijajabkeun ka dia ya Ya. Oke, orang-orang wartoskeun heula atuh atas saleh dia tuh cekatnya. Abi bade ka si Abah heula. nya nya Orang wartoskeun heula. ini asa serem ieu tempatna ge tapi ayeuna teh bikin panggung ieu yang sieun kieu ya ayeuna sieun ayeuna kasih Abah aya sampurasun Rampes, mangga kalebat. nuhun Bah Cok kalebat jang, padi deui deukeut jeung Abah. Tong sisi teuing, ieu mah loba jurang. ya Bah Leuwas si Abah oge. Soalna aya naon ka dieu? nya aya peryogi ka Abah teh bade naroskeun ieu teh nya mamanawian we sugan cocok Nya, di mana apa ka dieu? abi teh Lemang Oh, tapi ieu teh Cikole, di Cikole. Mana lemang? oh Cikole nah di Lemang Oh, aya tetangga abi ieu teh nu sukses oh, mun. abi teh ngobrol Hmm, ngobrol tah jadi apa pasian alamat ka dieu abi teh jauh-jauh oge naroskeun ka dieu ka Abah heeh. hayang nu singkat teh caritana mah kitu Oh, apa ngerti-ngerti. Abah leuwih ngarti. Si lain ka dieu si AA, pasti yang beunghar. Da memang kunci nama, ayeuna mah kudu loba duit. Sebenarnya mah nuhun mohon ngan masalah ieu mah eueuh ngan aya ge si Abah mah tuyul. tuyul Heeh. wios teh tuyul ge Bah lah Heeh. Ai kitu aman jadi masalah. Tinggal dua deui ngan jalu hungkul gitu. Alhamdulillah tuh maneh rek meuli ka dieu. Sok ka dieu bocil. Sok japra sekalian japra. Alhamdulillah. Aya nu mileuleungkeun ka maneh ningan payu ya tinggal dua deui. Alhamdulillah ningan bocil. Astagfirullahaladzim. Tong hareureun deui bocil japra. Maneh mah tong hareureun. Maneh mah geus maneh ayeuna mah dek anu meuli ye. Sugan diborong duanana. Ku si AA ti Cilemang cenah ye. si Abah ngomong di saha ya sering sieun aing mah muriding kieu balik tak kok kudu aya hasil era ku pamajikan Tong ruas di dia mah geus teu aneh pasti aya nu anehnya. Pasti. Tuyul di dia mah tinggal dua deui. Ngan lamun geus dibeli pasti katingali. oh Kusi ayeuna mah can dibeli mah katingali sia. oh teh acan Aya dua deui si Japra jeung si Bocil. nya weos lah Geus maner ieu mah ngan jalu hungkul ngan geus maner. Malah duitna mah gancang. sabaraha eta kinten-kinten mah maharna tuyul dung dua ieu Lamun masalah mahar, memang dah si Bocil jeung si Japra mah geus maner. Tara gagal ngalah duitna. Aslina keun bae lah si Bocil 17.5. Si Japra mah bae lamun masalah harga mah 1.500 lah mun mikirkeun ka rugi mah bukan teuing. Da ngara keuyeub teh konten ka asa capek teh. Aslina pan bios barang hakana keuyeub. bios ku abi di pasar we lah Wani gitu. wani eta teh gawena alus tuh Tara gagal.
Geus maner ieu mah teh. Ya sok Pas maner. ngan abi mah kieu da aya mah di zaman canggih nya Maksudna moal ku duit cash tunai maksudnya. nya tunai. Teu jadi masalah, da ieu nama canggih. Kabagi minang anu bah TF we, ngapa-apa abah. Penting bahagia we, cantik jeung si bocil jeung si Japra. Nya sok tuh bah ku abi ayeuna di TF ya. Siap, Sok. aya abah mah. Kabagi anu geus siap geus disampakeun HP-na abah mah. Sabaraha teh tuh? Nomor rekeningna. Ya. Tah 335 441 7052. Anu itu nih sarayun teh. Japra bocil tong hareureuy maneh teh. Terus lebat eta bah. Geula ieu udah urang sekolot HP-na. Alhamdulillah atus Ya. Heeh. Terus nya ieu nya Siap terus lebat mah nya. Siap Alhamdulillah siap loba duitna euy. Ya, tinggal nyokot ke barudak. Sim salabim ada gadabrak. Buah. 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 Nah. Japra jeung si Acil ayeuna mah geus dipasrahkeun saya nu meuli maneh. Rek dibawa ke urang Lembang, maneh kudu didau kudu ikhlas. Lain abah teh butuh ayeuna mah. Geus dibeli ku urang Lembang si TF. Ngan maneh tong cara rekeun. Ayeuna mah maneh geus dibeli ku urang Lembang, kudu bisa usahana. Lobakeun ngalah duit jeung ngalah urang. Nya ngabejaan. Ngabejaan kamarane ulah carekeun, ulah segala ditajong omat kamarane. Ayeuna bebas abah ayeuna mah. Mangurus maneh deui. Bosen abah ngalah wae ieu gaang jeung keuyeub aroream. Aing mah. Kapra dayeuna mah geus dijual ku abah. Pindah ka Dunungan ka dieu. Ka urang Lembang tah. Pindah ka urang Lembang. Ya tuh bah ayeuna mah aya tos dikaabikeun mah bade wangsul we abi we mulang ka Lembang. Keun bae kitu mangan kade hati-hati di jalan. Mun si Japran rada galak mah tah, galak jeung pintar ngalah duitna. Ya nuhun atuh. Mana resepna kana udang si Japra mah Anu jeung udang. keuyeub keuyeub. Anu keleci bisa. Klereng meureun. Hampura si bocil mah, hampura kudu diakod. Akeun bae lah di akod dia da eta mah resiko Heeh, ngalamun si Japra mah bawa ke Ciherang lah. Ya. Kadang si gede Ya. Japra mah. Nya nuhun atuh bah. Besok hati-hati Ayo, di jalan langsung, lah. ya. Hati-hati. Ayo bah. Kurang mulang ayeuna mah. Hari-hari hati-hati. Cicing teh ulah we ajrag-ajragan wae. Aing jadi we labuh teh daek cicing maneh mah. Aduh, buat nyeri ieu. Oh, ini yang diakon wae ya mah ya. Ayo, Japra. Hari ini jangan lupa subscribe dan komennya, like dan komen. Tong hilap ka abdi Wali Good 07. Kali gue 07. Mantap.